Calager lemur bodak. Alhamdulillah. Pangi deui jeung Ipin Capruk. Tongpo euy di subscribe, di like, di komen nya. Ramekeun deui yeuh. Der ah. Aya naon wae cik Cepin poe ieu teuing tapal urang cek we video mimitina. Ces ah. Ieu budak pautnya, budak TK ieu mah. Kunaon cenah teh? Saacana kumaha ieu? Oh, rambut palsu atau dicukuran teh? Rambut palsunya extension eta mah euy. Hayang ciga beus soalnya tah murintilna beda tah mah euy. Tapi lucunya da budak mah di kumaha-kumaha ge lucu we euy. Sekolah pasti rame jeung baturanna teh. Asli kade euy bageula mah keur zaman urang sakola mah nubukna panjang teh sok diheureun ku ieu ku permen karet nya. Permen karet mentak sok dipotong jadi ponok mun tiba-tiba awe dipotong jadi ponok biasanya teh sok diheureun ku permen karet. Ayeuna mah jarang permen karetnya. Seru ya bodak bocil segede-gede kieu heureuna geus heureuk kolot. Asli lah lucu ya tinggal euy. Ekspresi teh paralosnya. Si O teh ningali nyamai si O. Nyage ya skenario nanya tapi lucu ekspresina tinggal budak mah euy. Ieu bakal jadi kenangan nu memori nu alusnya, korno alus ya keur bodak ieu geus gedena ieu. Baheula mah euy anu ngapak teh baheula mah nu di goreng teh sabrak dibawa ka Trans 7 nya dibawa ka TV jadi goreng kan. Padahal alus dina konten manehna teh. Nu ngapak bodak leutik ieu ini nu bahasana teh bahasa Jawa. Benar ieu alus anu nyieun konten ieu euy. Nyage skenario tapi iya pasti anjing lucu we ieu budak ge lah lucu euy. Anjing keur ngadongeng ieu mah peuting geus teh. Peutingna tapi paling geunah cenah di kitu aing mun di tukang disodok di tukang ya. Anjing tingali euy. Budak laleutik keneh naon ngabahas nu ka ritu euy. Tapi urang can panggih jeung nu nyatana kieu nu ngarobrol kieu hayang euy panggih ge sampeurkeun ku aing muka kieu euy. Anjing menghayati pisan beukian anjing si ibu ieu euy cieun. Innalillahi naon teh euy. Tah himbauannya euy, himbauannya mah ka orang tuanya. Mun budakna keur nyawa HP sampai dicas langsung cabut we entong carek nya. Carek we tapi kolotna nu sok aritu teh nya. Budak dicarek kolot teh bisa dicarek euy. Tapi ya cigana HP murah ieu mah HP butut euy. Karunya euy. Tapi teu naon bisa ngalah jadi trauma. Ini budak teh jadi embung deui main-main kitu tuh. Ini euy. Baiklah katang jadi trauma ya budak. Alusnya pager euy teh. Inspirasi euy. Kreatif tinggal inspirasi bener euy. Haji Dede euy. Tuh. Tangga tetengi. Wah. Bisaan euy. Wah, ieu jadi pintu rahasia teh tah. Tapi dah heueuh hayang kieu teh kudu boga duit nu gede nya euy. Eta euy ai kira-kirana hirup di gang keneh mah tong kikieuan lah. Tapi teu naon marane keur inspirasi keur aya bahan ngahayal jadi teh nya. Aya bahan ngahayal anyar ye. Jika urang kan wis bener. Halus tuh euy. Tah topik ieu aing ke ngomong ka si Ila oge ya cenah nyeun topik kitu anjing, topi payung. Asli euy tuh tinggal. Inovasi mah tidak akan pernah berhenti tapi duit nu hese tenangannya inovasi perlu duit anjing urangnya nu meulina kudu kitu teh we anjing kudu aya jeung duitna euy. Yeun nya euy.
Ieu mah kudu butuh skill euy. Bener. Eta nu geus skill tinggi eta mah anjir. Geus moal ditinggalian deui eta skill tinggi eta mah euy. Tapi napa dijieun kieu nya? Celahna gerdek gitu, mun celahna leutik mah aman keneh anjir. Tosot ngeri anjir. Geus eta mah teknik tinggi eta mah euy. Ieu di laut yeuh. Naon ieu euy? Wah, goblok geruas anjir. Ikan cenah anjing eta teh ikan. Hah anjing berak nya bulan kamari mah oke kieu anjing euy. Puasa mah euy. Dino kontainernya kontainer nu tilelep teh. Ngiuhan cenah. Anjing nah aya payung buat ngiuhan. Poho cia namanya poho mainan mau payung anjing. Disangan di cepengan teh map euy nu cepengan di dieu biasana map moal teh kabasuhan. Aduh. Eta teh payungna mun baseuh sia nama euy. Payung geulis teh ningan mah. Nya bener. Eta mah relate pisan urang kitu euy. Tong kacabak aslina euy. Lila we teh nepikeun ka poho we anjing dek beberes naon. Tapi imah ngeunaheun ke imah panggungnya. Haneut ieu mah panggung. Geus nyaman we zona nyaman we kieu mah. Nepikeun ka balik salaki we ieu mah kikian teh. Anjing geus we ieu mah zona nyaman tah mah euy. Nepi ka poho we budak eta teh geus sare. Poho geus tuh cai ge. Tapi bener eta mah relate euy. Dek lalaki dek awewe pasti kitu anjing. Bener meletus eta bujur euy. Punung eta mah geus putus eta mah euy. Geus eta mah putus eta mah geus. Tapi awena ge salah eta mun naik motor tong sabari nyawa HP da teu apa kondisi di hareup ceuk kumaha nya. Dibanding keur hujan ngali baseuh. Geus tah mah ning putuskeun cuk urang mah nya. Ieu ukur sia euy, suhu panas. Geus 4 poe ieu anjing bener euy panasna pisan euy. April puncakna ieu teh Maret keneh. Wah kacida euy kabayang gitu ieu we panasnya 34 derajat cenah euy. Tapi nu tiis mah aya keneh daerah-daerah nu tiis Indomaret, Alfamaret, ATM eta daerah-daerah tiis. Marane lamun keur kapanasan nyimpang we pokona mah geus eta mah. Teu tong neangan naon pokona mah mun ka Alfamart nu kudu diperatikeun nu tukang parkir. Eta heula nya nu. Lumayan 2000 ge euy eta tiis pisan euy. Asli euy jabari April bodak cenah puncakna euy. Ajis. Nah nya kitu anya. Bu bisa di film bu. Ajis. Ternyata pelecehan teh ku awewe ge aya nya. Tah mendak tong playing victim awewe euy. Awewe ge sering ngalecehkeun tah ciga kieu ningan. Anjir. Aing sini ieu seraku tahun feminis euy. Aduh, lebar pa euy. Lalaunan tuh pa euy. Kabur we tinggal onto di pulungan euy. Tanggung jawab tapi sakinah mah tanggung jawabna si bapak euy. Demi ketuhanan. Kumaha deui Pak, bae Pak. Berulang kali. Ya anjing si bapak ieu euy. Wah. Pabangang ieu mah euy. Aduh. Bingung kieu mah. Sia kumaha. Gunting cek urang mah. Gunting cek urang mah bibirna. Sok. Tah kieu euy menyusahkan diri sendiri teh nya. Kieu anjing mun behel-behel murah mah. Gunting emang geus gunting bibirna. Tah. Uapkeun we geus bae. Aduh kok anjing dahar kieu teh euy. Iya si ibu ieu teh ngarespon tadi nu nya ibu-ibu tadi nu ngomongkeun taeun. Direspon tuh si itu mah cenah nu kitu-kitu ge diomongkeun cenah anjing teh. Duh heueuh. Tinggalnya efek.
tuh mana jeung urang mah entong lah nya cenah. Itu carengan ku salaki mau diomongkeun teh. Lucuan ini euy. Alah anya eta ngaheureuyan tingali ku eta ku bisa pas goblok. Eta ku bisa pas. Eta bisa kupas gitu tinggal euy. Dua anu beunang ieu mah. Eta mah jahil teh anjing langsung dua anu beunangnya anjing goblok eta euy. Sarap anjing. Angkat di HP lah. Ganti HP ku naon? Ku HP ipun imah tempat tuh. Masyarakat HP anak oge. Tukat kartu keluarga di Romari. Cek anjing hayang naon tinggal di Romari we cenah. Aya ngaran maneh lu. Aya. Hapus. Goblok. Tapi da anjing cik atuh bu euy ngarumas anjing kahirupan teh ciga kitu anjing hayang ganti iPhone anjing. Alus ieu salaki euy bener euy tegas anjing tegas aslinya ieu salaki euy. Alah anjing bodak beak dan euy. Rame nu ieu mah euy urang asa balik deui ka Ipin baheula euy anjing. Sabulan kamari urang rada kataan tapi teu naon lah bodak anu can like, anu can subscribe, anu can komen. Ramekeun deui nya euy. Pokona urang edisi ayeuna mah nya rame deui ciga baheula moal katahan-tahan lah. Edisi kami sieun next nya bakal tayang deui. Oke bodak. Cus.